penyadapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jeung bari sina rahayu dunia rawuh akhiratna. Dina pidangan video anu ieu simkuring kagugu nya kaganggu pikir tegasna mah kitu nya. Wireh di Kabupaten Bandung nya di Pemda itulah nya meureun secara umum. Tah kitu. Kamung mabek bau bangke ngalebek tah kitu nya duwi ka kiwari kitu tah. Eta teh simkuring nya mibanda warta tina podcastna Bambang Wijayanto 2 poe ka tukang kitu tah. Simkuring banget prihatina nangenan aya suasana atanapi kajadian anu samodel kieu kitu tah nya. Da bet Kabupaten Bandung teh lemah cai simkuring kitu tah. Dina podcast Bambang Wijayanto nya akunna teh dina YouTube teh Bambang Wijayanto gitu tah. Didinya dihadirkeun 3 figur gitu nya. Anu kahiji aya nu wastana teh Ibu Pita nya. Lajeng aya oge Pak Dedet. Lajeng aya oge Pak Faisal. Saestuna mantana mah mantan tentara mau katompernakeun mantana janten pengusaha oge gitu tah. Dina pagundiman ieu katawisna esensi pokokna mah nyaeta aya katawisna kitu nya aya keputusasaan di khususnya tokoh ieu di 3 tokoh ieu tapi saestuna mah dirinya teh ngadugikeun mewakili kirang langkung aya 18 perusahaan sebagai vendor di Kabupaten Bandung gitu tah. Katawisna ngalangkungan proses-proses anu atos dilakukeun ku mantan anak henteu oge ngalahirkeun hasil anu sakumaha dipiharep ku para vendor ieu. Kawasna ieu jalmi-jalmi tos jarengkel nya melalui proses-proses anu memang normatif tah. Janten anjeunna nya nempuh eta teh no viral, no justice. Akhirna ngoceh tadina media sosial, komo dina YouTube atuh. Wah, anu pada akhirna mah masyarakat Kabupaten Bandung ngararoskeun atuh kiwari mah tos viral. Upami teu diproses secara baik gitu nya anu berlatar belakang atau berasas pada keadilan, nah, maka ieu bakal jadi bola salju gitu tanya anu ngarugalkeun ka masyarakat Bandung nya pada umumna. Nah, kawas kitu